Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Tuh lah kalau bani dia baru dong gitu. Oh, ada marah tadi. Sedang tuh ramainan di ala tuh dia di Lain ngomong-ngomong, orang mah saheran ku hitung-hitungan tukang cetak foto. oh dari mana emangnya kumaha gitu. Jose aku heran ku tukang cetak foto. Nya maksudna urang teh boga pengalaman soal eta teh. Emang naon anu kaalaman kumane soal tukang cetak foto teh. Tapi justru orang mah heran kumaneh dia. Nah, amane make heran ku urang dot. Urang heran kumaneh. Naon hubungan anak pengalaman maneh jeung tukang cetak foto? Matakan dengikeun heula, urang erek nyarita pengalaman urang. Kela dong, cicing orang dengekeun heula si Adil nek ngawangkong naon ye. Sok atuh kumaha? Iya, kan urang pernah nyetak foto, ka tukang cetak foto. Ya jelas cetak foto mah ka tukang cetak foto, mah mungkin ka tukang seblak. Ih, maneh mangan motong wae omongan urang. Gas. Sok teruskeun soal naon tadi teh ngobrolna. Kan urang nyetak foto, terus tukang fotona nanya ke urang, rek nyetak ukuran sabaraha jeung sakumaha, terus urang ngajawab bari nanya. Terus kumaha cek maneh teh? Cek urang teh 2 ka 3 sabaraha mang. Terus manehna ngajawab 5.000 cenah. Kan urang langsung protes. Emang maneh protes kumaha kitu? Ya cek urang teh mahnya 2 kali 3 5.000. Da sabodo-bodona urang mah 2 kali 3 teh genep, lain 5.000. Ada saksi sama koplak. Maksudna tukang cetak foto mah lain jumlahna 5.000 tapi hargana. Mah balik jinjil mak kieu mah mending urang gujuburkeun. Ayo non lah, kagok yang kieu mah nyeburkeun. Dasar kau plak aing teh juburkeun aing.